Assalamualaikum. Kalau kapoy, Muhammad Rasulullah. nek nang dia ka dia. Ari emak ngomong langsung nyamber bae. Kalau batang kotok ngerem, ampun aing meleng dijawab nani salam calon minantu ya. Calon minantu, ulah sok mimpi, hudang boy hudang. Dia hes terlalu dengdek. Sama. Suara si neneng katanya. Aduh, meni merdu dong manuk dikukur. Kuk. Bajang ulah ngacampleng ka dia ka ditu. Nek nang dia ka dia. Si emak anu gelis. Pugu uluk nu kasap ya nek ngancam guna mah kan anak emak si neneng. Nan dia kelahiran seri. Moanan dia wawanianan nek ngancam ka anak aing. Nu nek ngancam ka anak aing mah minimal mawa mobil Avanza. Beli mobil heula os ka ditu. Ari teteh beta mobil dong harga delan. Ih. Mojah ari geus teu kabeli mah. Marangil amat. Aya ujang horeng. Si neneng. Ulah sok senyum dia kolot kapoe. Kang disoekeun meureun tabiwir. Ujang gagal amat naik ke mana? Ih si neneng. Aujang jadi isin-isin meong weh. Gagah di Hongkong meureun. Cocok ditenun di tengah sawah majang nyingsieunan manuk. Lah kitu mah Aujang mungkin anek nganjang ikan neneng. Los teh neng. Oh, mangga. Ulah hayu asup. Asup, hayu asup. Neneng. Allah Akbar. Yo kalor kaki dol yo. Tidurna nu buburu. Masih neneng horeng. Subhanallah suara pelor bedil nu buburu nyasar ka dieu kasau ngebeledag. Ulah sok ngacaprak gitu kolot kapoe. Ya tah anak aing budi kumaha ku dia. Tadi kuku maha mah. Ulah sok pohong dia. Tina anak aing mewek. Rejang cenah ge ku dia mun marah ka aing ngomong. Ulah malah anak aing nu jadi sasarana. Saat anu marah, doraka mah marah ka calon mitoha mah. Aing mah hayang utah uger tah ngadenge dia. Kunaon mah hayang utah nan dong dang deh. Ngadenge omongan dia. Calon mitoha saat anu nek jadikeun calon minantu aing. Ulah kitu mah, nu hewa bae mah cenah sok malas sebalikna. Mujang gandeng. Hayu gelupna jeung aing. Ulah sok ka budak leutik nu diambehan keneh. Ulah gegelutan mah. Boh, isin kabeh jana boh mana teh asa jagat raya ieu. Ampun aing mah calon minantu cenah jeung calon mitoha gelut. Waduh, isin aing lagi teu di mana beungeut aing lagi kan deron atuh moal bahulu beungeut aing ke. Kalah ceramah bangsat doa. Lurus ucing keras. Jurus embe batok. Gendeng. Boga anak parawan teu bisa nganyam hasepan acan. Bisa nanganyaman mata bae lari ngalelekan HP. Uyuhan teu lolong ge mata. Kernan mak. Atuh kadeleun aku neneng keur naon? Teu nyaho kernan eta. Dia teu nyaho ieu naon? Henteu mak. Sia-sia aing ngajurukeun dia kanu kieu bae teu nyaho. Ieu hasepan ngaranna nu kieu. Oh. Emang ngomong panjang lebar ka lor ka kidul. Jawabana oh dong. Oh tidak. Mah ulah rosa-rosa teh teu kena ujang. Rosa kunaon neng? Atuh mama ya kena ujang dong nah yang nyakar bae. Salah batur naon? Salah kolot kapoe eta ku bogoh ka neneng. Eta salahna. Atuh batur ge boga hate. Bebas meureun bogoh ka sasaha ge. Kuduna mah bersyukur anakna aya nu bogoheun. Neng, eta nu bogohan kana dia loba lain kolot kapoe doang. Saha teh? Neneng tinggal pilih bae aya bos huut tuh. Bos bebek, bos orai, berikut bos bayawak. Bos bayawa kitu bae. Atuh nyar pisalakieun mah aya nu gelar bosna. Ari geus kolot kapoe bos naon bos rak meureun. Neneng manggih kolot kapoe henteu. Mana kata tengah selesai neneng mah. Ngomong nanta dia neng ngomong orai meureun teu ngarti mama. Moal ngarti mah kolot baheula mah. Ngartina ge kana film Angling Dharma bae. Bojah bungkemkeun tabiwir. Aing mah poyeuh kekejatan. Alabatan di udag-udag kebo anakan lajuna. Mak coba tadi kontrol ongkos tadi mak. Ulah asal bitu bae. Ih, nyabo bugang orai. Hampura neng kaceplosan. Mak kalah ditambahan. Oh, iya nyamuni di kolong horeng. Buak di tandukan bernima dah. Ahakan ku dia kolot kapoe totoh dia karacunan buak tah. Nang motorna didorong-dorong. Kang pes yang ulah peke ya.
Nan bocor tanahnya. Kurang angin doang, Mae. Kunaon lain di kompa. Kaji noe lah. Setak anginan, setak asup angin kayak kembung deui. Oh, bisa kitunya pengaruh ku bos bayinya. Pengetahuan na pinter. Mae, poe mah aya hut. Ayah, hayu teh. Ayolah. Mae, dia langsung aja hut sakilo sabaraha, Mae? 3.000 bos. Karena Mae bukan anak parawan gelis, ya. Enggak sekolah di luwihan, jadi 5.000 2 kilonya. Bener bos. Bener, hai. Bohong. Ya bos, utna. Ya Mae duita. Geus teu kudu dikembalian dinya, gerapa kembalian aja mama. Yang duit nage bos pas 5.000. Oh, poho nya geus lah nya. Hatur nuhun Mae, nyanda sampai jumpa kembali. Bos, nu hade di jalanannya, anca-anca bae. Di Singola sad mincak teh kotok lantung. Beh, calon minantu idaman ta bos Uut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ulah kitu mah pemali. Pamali ge cek Mang Ali, cek Mang Abbas mah bebas. Tibalik nek ge dia nu nyemlangeun kolot. Heureunya. Nek nandi ngajedog bae di dinya. Mah mau nanya Ujang nek dagang heuh cek emak kitulah ditanya. Geus nyaho aing ge mun dia nek dagang nek naon nanya deui. Kapagal-pagal sumut, geus gerak ka ditu. Ngaganggu bae pangrasa. Galak-galak teuin mah kalebatan engang leuweung. Neneng kebeneran datang ka dieu. Neneng si aduhai. Ari mah kekeh amatnya. Marepkeun neneng kasih buta ireng. Eta dia neng sumutna gagabah amat hang dilakban meureun ku mama. Mama iya. Geus babaraha kali neneng ngomong. Lamun neneng eta endung dijodohkeun jeung makhluk eta. Sekali-kali dia nurutin kayang kolot neng. Dia demi kebahagiaan hirup di masa depan dia supaya cerah banget emak. Mak, kumaha masa depan cerahna. Deuleu banget nangis sakitu poekna. Sudah. Aduh, torek ciri aing ya. Aduh. Neneng ieu tah. Emak tah. Yang geus emak nek ka sawah dia titing bae di dejeng bos Uut. Ya sudah pergi sana mah si Neneng biar awan ngajagana. Nitipnya bos. Siap Mae. Ulah pa tangonan saya nginumnya neng. Jeung naon teh atin si tah melgan ciduh. Ulah rosa-rosa teh neng. Ketelak ciduh engke batur. Emak kenana? Aing ngupeti ngimpinannya. Aing panggih jeung dia. Anu gerahnya mak, panggih jeung calon minantu anu kasep ka bina-bina. Beuh, atuh moal manggih deui nya mak. Moal manggih deui anu beui siga dia. Irahanya emak sadar. Dia tak anu kudu sadar ngakuan calon mitoha bae. Dan awak sorangan sakali. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu. Macam ganteng. Lah mulai calon mitoha ku aing beuh edan ku aing sedih tanam ku aing hirup-hirup ieu mah. Maja gerak ka ditu bisi disawate ku aing. Nan ngalalawarakeun beta jelema. Terluka dan menangis, tapi ku terima semua keputusan. Deh kitu. Sorona netanya. Uyuhan teu dipupuan ge alam jagat. Bah. Beh, suara aing mending mulus. Geus doang ngahamplas bae ti koro he. Nan insan anggeus da tadi nyapuan neng. Encan mak. Tadi kadenge henteu sawara nu ngageleger. Oh mak, ngan gunung meletus gitu. Gunung meletus degu kolot kapoe keur nyanyi. Uyuhan dia teu wapat get ku kaget. Jak mah ngagencap pangacian.